Lamun jalma geus teu bisa ningali kakurangan dirina, pasti hese kana rubahna. Moal bisa babalik pikirna, moal bisa tobatna, moal bisa ngarubah diri kanu leuwih hadena. Lamun manehna teu bisa ngarubah dirina, hese ngarubah diri batur kalituna. Jeung bakal hese we majuna monoton, da teu aya perubahan kanu leuwih hade. Jeung lamun diri hayang maju, mimitian ku bunga lamun dibere nasehat ku batur, dibere koreksi ku batur, dikritik ku batur, sok sanajan rada lada eta omonganana ka urang. Tampi we tampi dan teu bahaya. Ta anu sok jadi nyeri kana hate mah pas dibere kritik jeung saran ku batur teh. Eta teh akibat kasombongan tina diri urang. Ngarasa diri panghebatna, ngarasa diri anu pang dipihormatna, ngarasa diri anu pang dipujina. Tak kasombongan dina diri urang eta anu hoream nampi papatah ti batur teh, padahal anu ngoreksi kana diri urang teh mangrubikeun karunia Allah, rizki ti Allah kang diri urang.